Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalayan asmakna Allah anu maha murah tur anu maha asih, lahir batin, asih asuh asa, bikudratillah bi'udatillah bi'idnillah bimujizatillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Rabbi zidni ilma wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi sabila. Makom yakin anu kasalapan dina tauhid asma nyaeta anu disebat mahabbah. Naun hartosna mahabbah? Hartosna mahabbah nyaeta cinta, khususna cinta ka Allah sareng cinta ka Rasulna. Umumna cinta ka sadayana makhlukna atas dasar cinta ka Allahna, mahabbah ka Kholikna. Ari anu dimaksad mahabbah di dieu nyata mahabbah ka Allah, mahabbah karena Allah. Ari jalma anu mahabbah eta tangtu naliti ngalungtik kana kaayaan anu di mahabbahanana, anu dipikat cinta nyata Allah subhanahu wa ta'ala kalawan sungguh-sungguh. Ari makom mahabbah ieu minangka nama nyaeta makom suluk anu pangpuncakna, sabab makom pangakhirna tina sadayana makom yakin anu salapan. Dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahata lillahi wabghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmal iman. Anu hartosna sing saha anu cinta karena Allah, jeung benu karena Allah, jeung mere karena Allah, jeung nyegah karena Allah, mangka nyata sampurnana imana eta jalma. Dalilul palihin. Syaur Syekh Kabir Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an 1044 dugi ka 1132 Hijriah. Kieu saurna kanyahokeun ku anjeun sanyana timbulna pokokna mahabbah ieu teh nyaeta tina marifat. Sabab moal cinta lamun henteu wawuh heula. Ari puncak buahna mahabbah nyaeta kalindihna hate ku mahabbah ka Allah sareng sungguh-sungguh ngajalankeun parentahanana, ngajauhan cegahanana. Anu salajengna saurna teh kieu, ari pangluhurna derajat mahabbah nyaeta henteu aya dina hate anjeun mahabbah sama sakali kasalian ti Allah. Tah di mana anjeun dawam kituna tan wande bakal musnah kabasyariahan anjeun sakuliahna, jeung bakal istidrak karem anjeun dina anawari otomatir rububiyah hartosna
bakal karem anjeun dina lautan nur keagungan zat Allah anu maha ngatur. Tah ieu teh anu sok disebat suhud teh namina nyaeta ru'yatul haqqi bil haqqi, hartosna ninggali Allah ku Allah, nyaeta anu buktosna teh saperti kitu. Sareng upami jalma mahabah nepi kana makom anu neme gelarna teh muhibun sodikun, anu hartosna anu cinta sabenerna calon nyandang gelar mahbub sidik atawa arif sidik. Ari awalna mahabah jalma anu sabenerna geus maripat sakurang-kurangna maripat dina af'al sareng asma tur takhaluk bil khulqilah, hartosna berakhlak kalawan akhlak Allah. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, rabbi jidni ilma, wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi sabila. Upama jalma suluk kalawan sungguh-sungguh tub dugi ka ieu makom mahabah, mangka dina ngajalankeun ngamalkeun naekan asmana oge secara menyeluruh lahir batin, ucapanana hatena sareng akhlakna. Contohna lamun keur naekan asma ar-rahmanir-rahim, ucapanana amalanana wiridanana dina siang wengina sok teras-terasan maos ya rahmanu ya rahim, atawa wiridanana teh bismillahirrahmanirrahim. Ieu suluk khusus dina asma anu khusus. Tah ieu cara wiridanana. Ayeuna cara takhalukna nyaeta ngamalkeun kana maknana eta asma. Anu maknana teh nyaeta nu maha asih, nu maha murah, anu maha asih, anu marina nikmat gede jeung nikmat leutik, anu rahmat nyaah dunya sareng akhirat, ku jalan ni asih ka sasama nyaahan bager kanu kumaha wae ka saha bae, henteu pilih bulu sareng henteu pilih kasih, sakumaha nyaahanana Gusti Allah sanajan kaluan kelang ka anjeunna, sabab maranehanana oge sarua meunang rahmana Gusti Allah. Omat sifat rahmat ieu kade leungit dina hate aranjeun, sok sanajan urang ieu keur meunang gogoda sapertos dicarekan, dihina jeung sajabina. Anu matak dina sajarah para waliullah disebutkeun aranjeunna ieu naringkatna sareng nepina kana eta darajat teh teu aya sanes iwati ngagaduhan sifat nyahan nyata rahmat ka sadayana makhluk. Sareng pasti di mana jalma anu parantos takhaluk samodel kitu moal boga hate unek-unek sirik pidik anu ieu dua panyakit teh panyakit anu ngaruksak kanu awam sareng kanu khos. Mangga dilaksanikeun ilmu teh sing nepi ka mangpaat sing cocok jeung maklumna di dunya nyalametkeun kana hate
di akhirat nyalametkeun dina hujah. Tah ieu ciri diantarana ilmu nape sakumaha diterangkeun dina hiji hadis anu ieu hadis teh sering dimuat sareng dikomentar ku Imam Al-Ghazali radhiyallahu an anu wafat 505 Hijriah. Nyata kieu maknana teh saha anu tambah-tambah ilmu tapi henteu tambah-tambah pituduh mangka moal tambah deket ka Allah malahan tambah jauh. Hadis riwayat Ad-Dailami. Saur Imam Ghazali dina Ihyana sareng dawuhan Asy-Syaroni rahimahullah kieu. Saha jalma anu henteu boga ilmu rahasia hate paur mawatna su'ul khotimah. Mawatna henteu mawa iman. Anu mawi sakurang-kurangna kudu percaya sareng taslim ka anu boga eta ilmu. Aya oge menyebut ilmu mukasabah. Sareng ari kakuatan marifat eta aya dua. Kahiji tina dalil anu sok disebat ma'rifat burhan. Kadua nu disebut ma'rifat timadul anu ngaranna ma'rifat iyan. Oge sok disebut yakin teh sakumaha cek tarifatna kieu. Ru'yatul iyani biquwati li imani la bil hujjati wal burhan. Ari ngaran yakin teh nyaeta ninggali nyata ku kekuatan iman, lain ku hujah sareng lain ku dalil. Apaan Kangjeng Nabi oge dipaparin dalil Al-Qur'an nama sabada yuswa 40 tahun. Tadina nama henteu nya kitu deui. Tina kekuatan iman mantena dugi ka Isra sareng Mi'raj, dugi ka kenging oleh-olehna nyaeta salat fardu anu 5 waktu. Apaan samemeh nama acan aya salat fardu. Alhasil ieu teh tina kayakinanana sareng tina sae akhlakna nyaeta tahulu bihul kilah. Ayeuna cara marifatna nyaeta dina asma ar-Rahmanir-Rahim. Ulang ieu kedah tahakuk nyaeta nganyatakeun hakikatna. Margi tahakuk nyaeta makomparti, tahakuk makompana ieu teh bagian rasa. Tah di mana urang nyahan barahan tekadkeun bae eta teh timbul ti Allah. Sabab Ar-Rahmanir-Rahim teh gelar anjeunna, rahmat teh sifat anjeunna. Tah upami tos kitu kakara anjeun kataekan eta asma. Sabab geus kumpul antara syariat anu bukti macana sareng tarekat anu buktina dina takholuk sareng hakikatna nyata tajalina Allah ku eta asma. Ieu teh sing tiasa bareng sakaligus tiluanana nyata lisana, hatena, sirna kalawan taufik Allah. Insya Allah bakal hurung caan hate anjeun awas mukasabah
kana ninggali alamna eta asma nyata alam anu tanpa huruf tanpa sora anu katinggal teh wungkul nur anu teras eta nur teh ngaliputan ka sakabeh alam. Ngawangsulan deui katerangan perkawis mahabah dawuhan Gusti Allah dina surat Al Imran ayat 31 dugi ka 32. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul atiullaha wa rasulah fa in tawalau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Anu pihartoseunana caritakeun ku anjeun heh Muhammad lamun aya maraneh eta cinta ka Allah mangka kudu nuturkeun maraneh ka kami tangtu cinta Allah ka maraneh jeung hampura Allah kana dosa-dosa maraneh sareng ari Allah eta maha hampura maha asih. Bejakeun ku anjeun heh Muhammad kudu taat maraneh ka Allah jeung ka Rasulna mangka lamun maranehna ngabalieur mangka sanyana Allah eta henteu cinta ka sakabeh anu kupur. Saur sapali ahli tafsir sabab diturunkeunana ieu ayat nyaeta hiji mangsa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebet ka Ka'bah kasampak jalma-jalma kafir keur ngongkorongan berhalana kalawan make endog kaswari bayi riba ku arangkeun. Lajeng Kangjeng Nabi negor model kieu agama Nabi Ibrahim anu kumaraneh di aku teh. Jawab maranehanana teu euleum-euleum teu ibadah kuring kana ieu berhala iwati rasa cinta ka Allah jeung ngarah leuwih ngadeukeutkeun ka anjeunna nya kontan. Teras turun ieu ayat keur nolak kana tekad ucap lampah maranehanana anu sasar. Alhasil cinta ka Allah eta kudu dinyatakeun ku nuturkeun manut kana ajaran Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dina tekad ucap sareng lampah nurut kana ajaranana ngajauhan cegahanana. Sareng teh kedah sareng hakikatna ilmu teh jeung riadohna jeung tapakurna sakumaha anu parantos dijalankeun ku Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khususna di Lebet Gugha Hiro sehingga Siti Khadijah radhiyallahu anha anu janten garawana sering nganteran ka anjeunna nya tug dugi ka petna dina waktos bade sumping Malak Jibril alaihi salam nyata nyandak wahyu anu munggaran. Jadi ilmu teh jeung riadohna ulah ilmu ungkul ulah riadoh wungkul anu matak kedah suluk anu taripatna al-masyu ala maqamati bi ilmihi wa halihi la bi ilmihi faqad.
ngambah kana makom-makom yakin ku ilmuna sareng ku tingkah hatena, lain ngambah ku ilmuna unggul. Tapi berjalan ilmu sareng tingkah hatena nepi ka ilmu teh bisa karasa jeung nyata. Nya kitu deui parantos dicontohan ku anu laluhung sapertos para nabi, para rasul dikawitkan jeung Nabi Adam alaihissalam sareng Umi Hawa. Mali Kangjeng Nabi Adam alaihissalam sareng Umi Hawa mah ngajalankeun taubat nate dugi ka puluhan tahun. Kitu deui Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam dugi ka ratusan tahun ngajalankeun kapengkuhanana dina mayunan umat anu ngabangkang sareng ngajalankeun syukuranana dugi ka gaduh gelar ulul ajmi. Anu hartosna ulul ajmi teh nyata kapengkuhan. Nya kitu deui Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam sababaraha taun nyepi di guhana sareng kapengkuhanana mayunan umat anu ngabangkang sareng patuhna dina ngajalankeun sagala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dugi ka gaduh gelar utama nyaeta ulul ajmi. Nya kitu deui Nabi Yusuf alaihissalam tapana teh apan dina jero sumur sareng dina jero bui. Memang lahirna nama dihinakeun tapi hakikat nama dimuliakeun. Anu mata urang kedah ridho mahabah ka Allah sanajan karasana ku nafsu mah henteu ngeunah. Nya kitu deui para nabi-nabi anu sanesna sapertos Nabi Musa alaihissalam apan tapanana teh di Gunung Tursina salami 40 dinten. Nabi Yunus alaihissalam tapanana teh di jero beuteung laut teras kadienakeun ditulad ku para ahli warisna anu saroleh sapertos ku para sahabat, para tabi'in, para mujtahidin sareng para kakasih-kakasih Allah anu sanesna. Anu matak aya dina hadisna al ulama'u warasatul anbiya. Anu hartosna ari ulama eta ahli warisna para nabi. Hadis riwayat Abu Daud, Turmuji, Ibnu Majah sareng Ibnu Hibban. Sareng ulama umati kanabiya Bani Israil anu hartosna ari ulama umat kami eta sapertos para nabi Bani Israil. Dumasarkan hadis anu kasebat mangka seueur umat Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anu ngagem milu kana manah-manahna para nabi anu kapungkur, tapi ari nurna nama nyandak ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diantawisna aya anu milu kana manah Kangjeng Nabi Adam alaihissalam, ka Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam, ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam, ka Kangjeng Nabi Isa alaihissalam sareng kanu sanesna. Nya kitu deui karomatna. Karomatna oge milu kana mujizatna eta para nabi alaihissalam. Sabab di mana aya di girangna tangtu bakal ngocor kahilirna. Asa daek ngocor keunana. Sareng bebener sawahna.
sareng daek capekna dina ngolahna, dina niceunaan hama-hamana, jukutna, sareng ngagemukna, ngarabukna, sareng nyocokan liang-liang anu balocor, sareng cinta nurusna. Tah ieu sawah teh simbol atapi misil kana hate sareng kana raga mangga geura ku urang lenyepan sareng tapakuran ku emutan anu bersih. Dawuhan Gusti Allah Subhanahu wa taala dina surat Al-A'raf ayat 58 anu pihartosanana kieu, jeung ari taneuh anu subur eta bakal alus kaluar pepelakanana kalawan izin pangeranana, jeung ari taneuh anu tandus anu abon eta moal kaluar pepelakanana angin mereka tetet. Tah sapertos kitu kami ngajelaskeun kana ayat-ayat pikeun ka kaum anu salukuran. Taneuh anu subur anu lendo eta contoh pikeun mukminin. Taneuh anu tandus eta contoh pikeun ka anu kafir. Sareng sing emut di mana urang pepelakan sing tiasa milih atanapi ngangge bibit anu sae mangga urang sami-sami tapakuran. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi sabila. Robbi jidni ilma.